Aduh, harana angki panas-panas hareeng. Andaikan aku teh bisa terbang bagaikan burung piit yang kurilingan di luar genteng. Jigana ngalak kalapa oge tereh. Woi, astagfirullahaladzim. Woi, Dip. Ieu teh berang keneh. Mana emang hayatna meuni tinggi teuing. Ieu teh masih berang. Mana emang bagaikan mimpi di siang bolong. Naon maksudna atuh maneh teh ngarewas aing. Untung ge hati aing teh jatuh. Mana emang ngayat teh luhur-luhur teuing atuh da aya ngapung lah ya, yang jurus ngapung. Buru kada we. Wah, emang kenyataan hayalan aing bisa ngapung. Nya jelas atuh aing mah loba boga ajian. Orang yang apa? Orang tak apa jadi yang apa? Kieu Dip, akang mah lalanaan teh lain 1 tahun 2 tahun. Geus ka mana geus ka aprak ya mun kitu mah Banten ke Surabaya. Pokona mah mun kitu mah kecil. Bener itu emang Ajum. Heeh. Lamun gitu orang guru ka Mang Ajum kumaha? Gae lamun hayang jadi murid akang mah. Tapi aya hiji syarat. Naon syaratna Kang? Tak kieu syaratna. Teu kudu puasa, teu kudu wiridan. Aya praktek nama ngan asal ulah diperagakeun di tempat umum. Sok atuh Kang kumaha praktekna? Kieu Dip, regepkeun ieu ajian saciduh metu saucap nyata. Beuh, mantap atuh arek kitu mah Mang Ajum. Tak kieu Dip, regepkeun ku akang dimulai enanya. Nah, lah katuku, laem, Beuh, anu bener itu emang gitu. beuh, sia mah dibejaan ku dewek teh, serius urang mah. Anya, tuh orang lagi ngebelin apa? Aya nu ngarengeun teh. Anya, lu orang lagi ngapain Weh denger lu lagi ngobrolin ajian Pak pos lepi ngarengeun enggak ayo mah ieu. Anya, janganlah begitu. Weh denger lu orang lagi ngobrolin tadi dari awal sampai akhir. Ya, ayo. Itu mah gagal atuh. Di situlah ku akang dua anak diajarkeun. Weh ajalin lah mang, ajian kos tadi. Sok lah praktekin lah mang yang lihat. Mang, weh di situ lah mang. Gue pengen serius lihat dia mang. Mana mah ya wae sok. Sok, tegepkeun nya. Ku aren teh. Ayeuna ku amang dimulai ya ajianna. Ya. Blakatuku. Blam. Oke lah kalau begitu mah akan weh praktekan lah. Blaketuk. Blam. Lain gitu. Semua diluconkeun. Regepkeun. Urang mah menang ngapuasaan, ngawiridan. Mana mah tinggal melaktekeun. Tah, kieu. Regepkeun barudak. Sok tuturkeun amang. Tah, kieu nu bieu nu bener nama. Ku amang rek dicontohkeun sekali deui, rek bener. Teu bener nama sabodo ting lah. Sok atuh Mang kumaha? Tah, kieu barudak. Blakatuk. Blaam. Anjing. Salah ajian Kang. Aduh, hampura barudak. Salah Akang. Sebenarnya mah ieu tah kieu ajian nantinya. Blakatuk. Blaam. Tah kieu barudak asli nama.
ngan omat we akang mah ulah dikasasakeun eta ajian praktekna ngan akang teh da lain teu betah di dieu teh ngajarkeun ujang-ujang ya. Akang pamit lah, akang bade ngapung.